Nebangkeun nami Abi Ahmad Saifullah, nebangkeun nami Abi Ahmad. Nebangkeun nami Abdi Siwangi, nami Abi Arhana Nova Yunisa. Di dieu Abi sareng rerencangan bade nampilkeun drama Si Sindiran. Di dieu tugas tadi si Sri nah sorangan di dinya urang sampeurkeun ah. Sok si Asri nah meni murung kitu juga geus galau apa tuh sih salahin kamari di komong ternyata saya deket jeung si Mina. Wah lain kamari deket pisannya kamu tanyain aja si eta mata dia lieu biji kemiri dina sakit bogoh wadah batakut lain ini penyakit kabogoh direbut di batur kenapa mama ini kemarin apa hampir ribut cenanya ribut eta teh hampir ributin dulu urang nah kalau maka jeung ribut sagala dan mereka teh betakeun ya urang kieu di piluan wae nang jiga buat pisan dangkeunnya lamun urang loba batur biasa mah moal susah jeung dulur kudu akur kudu sigit pikanya heueuh we kasih eta mah bakal dipikanya mangkin kewe ayo ka kelas ya Ini gabut cenah naik balik tapi sabun bonopi matawa ka balik cenah aing mah kerja satya mah di baturanna jangan naon jeung udah dia meuni marah teh jeung sapala putut pada gabut kieu mah mending main teka-teki we boga aing kadang-kadang sapok we boro amun nerangkeun kudu didangu bangsalah naon sangu eta mah geus tepat pisan geus aing rek ka kantin kalau tuh ke kantin sia nyawa teh si itu astagfirullah tengah gosip wae met anjing eta mah lain gosip da emang fakta Aisyah yeuh dengenya amun orang minum kanteh ulah resep make topeng amun orang leutik keneh ulah resep ngomong nu goreng Ahmad Saifullah saya Rehan saya nyawa si eta anjing bang kelepatan hanya milik Allah coba kelepatan anjing teka-teki we kai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serius bisa dia 저 건물을 찾으러